kakarekeun aing awah deui saking rasa beunang kieu euy. Aduh. Majikan eueuh. Besok si Uneh hantaran hakaneun ieu teh. Aduh. Setelah sampai aing. Si Uneh mah teu danturan daun sampeh. Sanguhaneut, pinang teri. Aduh, ripuh bener sarangan hidup teh. Udah mantuan aing hanca sawah. Karekeun deui aing. Weh, Mang, keur naon? Siang arudo asup bules di mana mah manjat ember? Nah, keong Mang urang teu meunang-meunang duh. Sakeong jeung naon? Dengan sangu, poreda di imah duh aing. Aing balangsak budak ngora teh beuki keong. Ya, meuli mah pericikan naon ke atuh ada gaya sia mah keong lihakan mah tak belat. Marukankeun keong teh di sate ngeunah, Mang. Eta bener gede. Nya heueuh. Oh, si aing beuki kita keong. Beuki emang ge kan. Heeh. Ngangan hage atuh kos unu daangeun sejen maneh mah. Ieu teh zamanna zaman ngota, keong lihakanan. Urang teh can dahar Mang 7 mulut duh, janganan. 7 mulut poe edan awak segede gentong kieu 7 mulut can dahar. Heuh, gue bingung urang ge. Oh, gede Aya wae. aing nu can daang mah yo pamajikan unu mah ngejokeun situ bule. Sim ogoan. Yo. Bule. Aing sebenarnya masih kesel ka maneh teh. Kesel naon amang kolot-kolot keselan. Gara-gara si euis kamari tah. Ngomong alo maneh. Cagi sarua hayang. Heuh, eta mah masa lalu Mang, Ulah aing geus. atoh. Siapa juga si Pudin, ngoteng wae. Kan eta guruna ari Alma. Ngatur turutan. Heuh, moal diturutan. Pudin sia sarwana. Terus amang naon euis-euis wae geus boga pamajikan oge. Ieu pan boleh aing teh kasih ista aya hate kadua leutik boleh aing teh deudeuh. Sing hidang atuh ka aing. Ingat Mang, Cuneh teh ditu keur berjuang, Mang. Kayak sangka bola-bola, duh aing mah. Ieu di dieu euis-euis wae. Iya aing teh teh inget atuh lah aing mah kasih Uneh mah moal aing hayang kawin 2 kali moal. Keur modalna eueuh deui ribet di kawin 2 kali mah. Nya maksudnya jeung syarat hungkul Gitu. Euis wae. Urang rek mangkat hayang kasih euis mah pelet teh, Mang. Kakek le. Pelet naon? Pelet naonnya? Ya pelet lauk atuh Ohim. Ayo lauk we diperhatikeun wae dah aya budak sorangan we can bere mamam acan lapar kumaha mun pingsan. Lu mah kebluk. Ari lauk mah penting teu. Bermanfaat di sajang dahar. Yuk, turun balik. Itu Ya, Dika. di mana ieu? Ya di mana we di tempat tukang lauk? Atuh. Turukan. Mun ieu pelet teh Meuni lila meuli pelet ge. jauh meuna oge. Sabaraha ieu teh? 150. Oh, bener. Si euis itu jeung lalaki. Gagah kasep sigana. Motorna Ninja. Wah, aing kudu tong eleh geleng. Bener cek si bule ieu mah. Aing kudu kadukun pelet. Dipelet ku aing awewe eta. Awas ya, Neng. Aing teu narima kieu carana mah.
Ini sayang, makanannya udah ada. Maafin ya, anak bunda yang kebluk. Lelet pisan kalau disuruh teh. Udah kuya. Ah itu gua beres-beres lah. Gua kuya aing di kami teh. Ke sore developer nek datang nek ngontrol lokasi pembangunan. Gawean ya, kade ya. Sok. Gaji nak mah, Bos. Geus mikirkeun gaji gawe we heula sia teh masalah kitu mah. Diperhitungkeun mah juga jeung saha wae. Kasmon, kade kasmon. Oh duit aing keur full ayeuna full. Moal kakurangan pisan gawe heula sih. Rampes. Oh, beres din sia goblok proyek teu boge-boge kuriak sia. Aing nek ningkatkeun pos aing kantor aing 30 tingkat ku aing. Sia geus nyaho meureunan. Anak buah aing loba jadi aing kudu ka kantor resmi ayeuna mah. Lok pos ditingkatkan gitu mah. Nyaho atuh. Asa ka mana wae karek toh jauh ke lima kerja bakti lah aing teh. teh geus ngahanca sawah ya perlu kasih ka deui. Tuh udah tempo aya utuhna sih karek toh aja. Saya perlu loba ngomong sia mah ah. Tah beresan heula pagawean. Ya ini sungguh tuh. Developer sore dek datang yo. Panas Yo udah burang-burang kieu mah. Ayo Ben. Dangin heula. Aya perlu naon atuh teh? Muni larewas aing mah. Ieu dia nih aing teh ka dieu nya. Heeh. Aing papa geus sibule tadi di sawah teh. Heeh. Ngalak keong lawan jeung sangu. Ya terus Dipikir-pikir ku aing teh aing panas din. panas kunaon sih? Aya lalaki nganterkeun si Uis. Si Ais anu ngontrak teh ya? Heuh pan aing teh nyosorangan sadeudeuk keneh aing ka manehanana. Kolot-kolot ampun ting. Si Ais beb aing teh lain. Ye, ngeunah wae sia. Si Uneh sia kumaha? Kawakan nyorongot. Terus Jangan seper aing geus uneh mah inget moal kawin deui aing mah aing deudeuh. Oh, siap. Geus pokona masih tong loba ngomong tong loba cerita aing ieu. Penting pateng maneh mah. Oh lah pokoknya terus kumaha? Heeh, aya bener oge Din, aing omongan si bule tadi ku aing teh dipikir tarik. Din, Terus Mang Junet pelet we si Eus mah. Oh gitu. budak sakdeh kitu nyaho naon pernah pulat pelet kitu sampe dipercaya wae di. Budak ku mau sebuluan gitu si bule mah budak-budak. Wah, Enggak sih. enggeus tong loba ngomong aing mah nu penting mah sih mah duit lain. Aing ka ditu datang teh ya bantuan aing Din. Bantuan kumaha tuh? Ya aing bantuan pangmaretkeun si Eus kumaha ada ku sia atau kumaha tuh gitu lah. Ku pokona mah supaya mudah ka aing. Gampang masalah gitu mah. Heeh. Ya keneh aing. Nyaho teu? Saha coba? Saha? Gua aing deui wae atuh masalah kos kitu mah. Apa keneh teu? Cep ya? Lain. Ah, aing mah percaya lah. Lain gimana beda? Si controt tuh teh. Ah, komo si jontrot. Ya kayak heula ulah baka. Yo. Oke, manehna masalah kadugalan bisa eleh. Tapi masalah pulukan mah jago. Ngaleuya pamajikan lagi di mana-mana sih eta mah. Balik. Siapa-siapa teu percaya. Tapi kieu lamun nek kana melet-melet cilemah kitu minimal kudu nyaho wedal weton tanggal lahir aran jeung aran kolotna binti lah. Mosdal perlu tuh. Penting oge lah mun jang aing eta mah ngomong. Geus kumaha tuh. Tapi ke Tah, kumaha tah? kebenaran aing tugas si RW ieu. Heeh. Si minta data kasih geus eta. Ya sore lah bisa. Heeh, tuh gawat atuh. Bisa diakalan dinya. Heeh. Eta. Awas tong salah datana. Moal aing. Din. Aing ngomong teh aing rek nanya ka sia teh era pamajikan sia ge golis. Semua. Anu kitu ngari pamajikan batu-batu acan. Nya teu kumaha perbuatan. Tingkah Eta kan diperet kan ku sia kan. jauh aing mana naonan kikituan. Murni aing mah tulus hati. Eta mah belas kasihan dek kawin jeung sia ge Pudin. Geus. Nya geus Kumaha tuh ayeuna? Eta aing jadi pangintaikeun. tah teh. Laki eta jeung si saha sia teh, Bang? Heula. Hei, kadere maneh? Hah? Gaet ka dieu. Kade budo? Tugas anyar yo. Oh, ini raret anak buah teh kade Siapa tuh? Itu bos, parah. Baca budo. Go, cercing. Iya. Baris. Siap gerak. Siap. Logodor. Siap. Logodor gitu. Yo, Capek atuh da. aya kabar. Kumaha? Sok aya lalaki asup-asup yo ka komplek urang di ka kampung. Anu nganterkeun si Nenggis apa tuh? Nu
anu geulis teh lain. Geulis pokona tangge si Cing lah dengikeun aing nya. Sia inte eta laki teh saha? Cari tahu. Tong digebotan din kade. Ulama itu geul kade. Ya. Info selanjutnya datang lain. Intai. Ya. Intelijensi angga dari galawat tangan itu lah. Geus gawe teh beresan deui. Nggak sakit tungkol. Oh. Ya. Anggas gampang. Siap nu kitu mah Cicing lah. Din. Lu kumaha jadi mah? Pokoknya mah aing percaya ka sia geus loba mau loba carek mau loba pikiran aing kabeh percayakeun ka sia aing mah. Ah. Nggak usah aing makan lah. Nya geus makan itu aing nek urusan pagawe budak kieu can. Awas atong bolai di wae. Moal antung aing bola sia sok bolai mah hade. Sing loba ngadoa mana? Him. Oh, Him. Ulin yuk, Him. Ulin yuk, Him. Buru atuh, Him. Lelet juga kuya sama lempang teh. Naon le. Kurang ulin lah. OBB teh. Pastinya OBB. Tuh, tinggal orang mah. Operasi buah-buahan, Him. Wah, kebon manjune rambutannya geus bareureum. Segala kembang piring anak lalaki, kembang piring barasuki. Aku mah deui atuh le ditakukot. Him, berat sih teh. Turun lah, kala. Yang kia yang terkuat, Him. Daguanya. Ari siale naon laki sembarangan. Hah, sing anu liwat naon tahayul di rumah. Le. Le, buru le. Nuhun, jangan makan ini. Ih, sama buru. Aduh. Naon, Le? Cek urang ge naon, Le? Laki sembarangan. Jadi na kieu, pan. Bebek kunaon? Teu, Kunaon eta Ohim? tong ka dieu teh. Ieu mah Si masalah bebek kunaon? laki. Gawat pokona darurat. Kunaon? Tong Bisi hang kumaha bisi kumaha eta yang ditinggali. tong. Nah, eta. Mang Kang eta. Sia di kebon. Iya, mang si bule. Kunaon si bule? Ih, sembarangan. Rek merak-mak di awe sih nya. Sudah telegak. Kejepit pakai garmen. Pakai garmen nyelap. Pakai garmen nyelap. Iya. Asa bisa gitu kunaon bule? Iya mang jajawerna kajepit mang. Geus cicing. Him. Full kaca. P3 kacokot potolongan kai main kapos ge aya bulu keempat. Apa yang linuna? Sia ke budak kitu nya. Kolot-kolot lah yang serikeun lain tulungan. Oh iya kan berusaha dulu kasih tahan. Mana ya mang ieu. Ai sia kuya. Sok salah wae. Asak. Lu kumaha tuh? Mononin tah mononin. Mau naon mang? Saya sok ngarti kos kieu mah. Buru ya jajawerna soek mana? Yo cicing tenang. Atuh dong geula Yo cicing aing boga jang jawokanna. Salah maneh Yo. tuan. Kumaha? Pepet jengkol. Pepet jengkol. Aing mau di deh. Pokoknya saya ikuti aing mah ya. Ayo. Kera satu siapa? Ya, kembali pengusaha. Dari tulungan. Ini jajawerna soek mantep mang. Kira sabar tahan. Tahan. Nanaonan coba atuh eta. Ayo. Kamu. Ayo kosek. Bantu. Pepet jengkol. Jangan saja pepet kolor. Konjeret. Pepet jengkol. Kumaha tuh Din? Pelepet jengkol gagal teu ampuk ieu sih teh. Nanti biasanya sok mujarab deh deh. Kela. Tenang. Jajawerna rek soek mang. Satu sabar tuh bule. Manu ka ieu mah. Masa depan. Foto gua Jangan murus teh, sobat.
Tenang, Re, tenang, ke bos saya. Awak gede bapak gua gede siapa? Sakit lagi tuh saya. Tamu kartu atuh anjir siapa? Dah. Ayo kumaha tuh Iya, siapa? biasa lah sok. Cakir mah, cici. Kumaha sih Saden bingung aing. Tuh kudu bingung deulekeun heula praktek heula aing nya. Ah, sok sia. Mending asup mending locot tidinya. Sok, tapi sok. Jangan menang. Din, gedean sia. Locot sieuna dipelihara ku aing dikukut. Diparak ieu. Itu aing mah. Oh. Oh, gas mah. Nyeri mang. Yo, aing mimitin emang kumaha sih teh? Naon kumaha jelaskeun. Jelaskeun aing. Rek mangkat uli. Heeh. Di sembarangan cuma teh ulah. Jangan bae lah. Sia bulan ada kan si Ohim gitu nama tuh bener. Beb geus ya, mangkana sia le mun kieu teh ulah sok sembarangan kitu. Mun nuturkeun sunatna lalaki mah cingogong kilang ba kitu. Ulah hareup kulon. Eta lalaki mah kitu ulah sembarang tempat. Tuh, bener dia dengan heunya. Nya aing teh atuh geus full tok dapat genteng ka kadek tah aja. Geus ada mabuk bae we geus. Boleh. Poe masalah geus beres. Make pampers atuh. Ieu teh Geus balik ya, Him. Mau balik itu. Den aing teh lah. Jang ieu maneh geus kok. Rupa-rupa. Sa jeung ning sok nah. Jajan ning jubuh heula. Belanya bebnya. Nya sok ada teh di jalannya. Tah, mangkana le sia. Engke ulah kitu-kitu deui, ulah kitu sembarangan deui. Heuh, ade sia. Yo. Emang maneh bener kita ngomong si Junet kasih isi nasi pelet. Ah, tamah heureuy mang urang mah. Yo, mun geus ulah sok diheureukeun. Si eta masuk dianggap bener meuneunan teh. Poyak kieu atuh percayakan kitu. Tapi heuh oke sih. Aya bener penting mah lancar. Kik maneh pastikeun deui si Junet. Pokona ieu geus tadi geus ngomong sore. Ka urang maneh geus datang. Ya urang mah yang penting mah Yang penting mah bagian gampang. Heuh geus ieu mah nya. Nah ini kali tulang si Junet deui. Siap. Siap, ayo. Ade, ingat-ingat dah. Siap. Ayo mang ya. Siap. Bi, mangga Bi. Beb, ini burung kusu pada ka mana? Ada ke payun, ai peryogi. Peryogi, Heeh. Bebek naon eta mesa naon? seroko, Oh mesa rokok. Ya. Kamari eta kumaha? sin. Hatu da rada bare sih sakedi, tapi teu naon. Ah jigana eta mah keur ngalamunnya. Ngalamun naon ari kamu? Bisi we ngalamun awewe. Teu aku mah teu mikiran naon. Ada ngalamun si Eus. Si eus atuh kamu. Beda we kemari. Oh ngomong-ngomong alona si Eus geuningan. Ngantos ge dijelaskeun ku aku di dieu ngobrolna. Sok calik heula. Jujur atuh beb, kamu teh. Aku teh kudu jujur kumaha, aku geus jujur. Nyata soal si Eus. Si eus. Da aku mah euras aya si eus mah. Ah bohong wae bebek mah. Swear aku mah kamari mah cuma ngabelaan kamu eta demi kamu aku kos kitu teh. Ya tapi kan jujur teh pernah minta naon ka bebek. Dulu aku teh ngabohong sama Junet tapi kan jajan kamu naon. Ini apal sorangan aku can boga naon. Ah, biju malim pokona mah. Naon kamu ge kamari jeung si Kucrit sok. Nah, make jeung kasih kucrit ihan. Kamari dua anjing si Kucrit. Ya apa nih teman nungguan bebek, abi teh. Rami wae bebekna. Ngalamun kamu setia mah moal kitu. Ya, atuh ada bebek mah. Geus lieur jiju mah. Nah, enak kamu curiga ke aku kasih eus. Da aku mah eueuh naon jeung si eus mah. Da jujur ge teh aya nanaon jeung si kucrit sok. Oh, kamari kamu jajan di mana tuh eta teh lamun anteu kitu ka Mang Junet jeung ka Mang Pudin. Ya tapi kan tong kitu beb kamu teh. Aku kan nu maluna bisi majarkeun naon akuna minta wae ka kamu. Kumaha sok aku mah ka kamari nganipu Mang Junet jeung Mang Pudin teh demi kamu ngajajanan kamu. Nyantos abule mah kitu Kurek wae. kemana tuh? Ya abulena tuh kitu wae. Yes, semuanya bisa dijelaskan dengan baik-baik, Beb. Enggak. Alah, si bule. Naon itu tempat umum kieu? Hoghag nyirakot. Emang Kunaon aya naon? bingung ge pajarkeun urang bogoh ka si Eus. Geus ada masuk. Yo, jelaskeun sok cari heula ningna, cari. Tah. Kieu. Ulah sok dibiasakeun, Mas. Mun aya permasalahan ribut komodo ieu di tempat umum. Mending
damai gitu. Mun aya permasalahan pecahkeun duaan. Kudu untuk terus sauyuna lho hubungan mah. Aya permasalahan aja nya. Tetep percayain mang ya. Ke. Ayo teh saha sih le? Ya nanti boleh. Henteu asana karek tingali deui kitu. Emang anak saha teh? Anak Mang Jajang juragan kontrakan Oh, udah hareup. Mang Jajang. Mun tos agung kieu da mah habis tepat. Da eueuh keur ieu mah nyaho teh keur leutikna gitu. Pan dibawakeun ini nah di Garut. Ya pan di Garut. Nya pantes aya kitu mah. Nya geus atuh aya kieu mah, geus. Mun aya masalah deui geus mending ngene akur deui we. Ulah diperpanjang. Masalah sepele kitu mah. Udah mang kumaha urang teh nah. Yang komodi aya maneh nya sok ti ayeuna perjuangkeun jauhan papaseaan saeutikna kudu saling percaya. Nah, gitu nama. Heeh. So, mending aku lah. Ya tuh. Oh, untung kan Kamu yang si Putri deui tah. Oh, Beb. Tah. Puntennya. Heeh, geus sakitu mah. Kamu rek kapayun. Heeh. Ya tuh ti Nya sok payunnya. mangga sok ti payun sok wilujeng ning. Mang rek ka mana? Nya aing mah tugas biasa rek can beres. Jatuhnya aing jelema sibuk. Tengnya. Oteng. Oh, siga can aing. Geus balik urang. Oh, geus lah. Heuh mang. Duh, menyebar laki. Wow, buktinya ada berai. Yes. Sampurasun. Assalamualaikum. Salam. Damang Neng. Mohon. Ya saya. Ampudin pada trio ge naon ieu teh? Iya, abdi teh dipiwarang ku Pak RW. Dipiwarang nyandak. Ini saurna teh acan ngintunkeun ka Bapak RW. Nya tos disiapkeun eta mah. Pada narus. Nya, Ngadamel surat pengantar. sangat. Oh, anu ada melan? Bade ngadamel. Ayo nu kamari. Sliren. Ya biasa sok abdi sakantenan abdi sok. Mondak mah dia biasa kalau kesana. Eta syarat-syaratna naon? Syarat-syarat namanya domisili asa gitu KTP kakak dan kakak itu we lah dah pengaduan pos biasa Nyantos atau antosan sakedapnya ya mah? siap oteng lagi bray mungkin tuh biak Ieu KTP-na tah can difotokopi. Oh, Sakantenan atunya. gampil itu mah gampil sekarang komandan mah gampil kebun susah nah ge un susah Bener tuh syarat-syaratnya. oh nya terus iya tapi kan kieu neng jadi zaman ayeuna berenang dah teu gampil gitu pun ngadamel teh lamun ngage motor kena aya bensin mapah oge ya kena geser cai udah haus gitu Nyamun apa lain gitu mah. tapi imah teu memaksakan da sanes uang pelicin soalnya jalan ge mah tos teu laleueur gitu terus biasa Cekap teu. wah tapi imah DP hukum meureun ya nembe DP nya sakit teh nah siap ya terus gitu atuh nya Nyantos atuh. dan ada aya perjogi keneh abdina mun mangga Nuhun ya. ya nuhun siap ke di atasnya nya Nuhun. sampurasun assalamualaikum Waalaikumsalam. Ning awisnya ayeuna mah ngadamel pangantar teh. Padahal kanggo ngadamel milarian acis. Tapi emang sih ayeuna mah suba wae ku acis. Mun teu kitu nya sesah. Pusing da eus mah. Neng Eis. Kemana Neng? Ada meser cai mang. Jangan amang atuh. Panggil aja Junet. Junet Jumadi. Ih, kebeneran kayak gitu mah tuh. Nih, Akang ada air buat kamu. Teu kedah ah. Minum aja. Ini masih spesial buat Neng Eis. Bener ieu teh. Leres. Siapkeun nya. Nya atuh hatur nuhun. Atuh sok siapkeun. Kanggo Neng Eis. Sok siapkeun.
Neng. Kenal jeung budak abdi teh, Bohim. Anu rambutna galing, lempangna gakuya lelet. Oh, eta mah nya kenal tuh teh. Oh, kenal. Ka mananya budak teh? Emang ieu sareng sahanya? Abdi, bundana Ohim. Bundana. Nya. Ka mananya si Ohim teh? Kelina. Duka tuh teh pali ditu pada. Nuhun. Him. Hadir Him. Si bule si Bohim kaganggu wae. Kesel aing mah. Budak teh ampun. Kan bae lah. Kayak diinum meureun. Tinggal nunggu hasil. Naon teh? Diguguhan. Tadi di pilarian ku mama. Leres gitu. Emang itu mama na Ohim. Asa benten dah sareng Ohim mama mah menyasa geulis. Nah gitu-gitu ge. Oh iya mah anak kesayangan. Oh anak kesayangan. Sayangannya kalau jeung maneh mah Ohim. Oh gitu nama le. Sagala anak kesayangan. Bener di tangan. Nya geus buru ka ditu geura uih. Bilih diseuselan ku mama. Nya atuh teh. Nya terus teh hati-hati nya. Sia cumihin. Berbahaya tuh kali-kali nya teh nya. Hati-hati teh. Mana sih le? Tadi nggak ada rambut mana mau bansot. Mana orang bau apa sih? Dagangnya terlobat kemet. Allah aus, Gusti Pangeran. Kenapa sih teh? Aduh teteh, kunaon teh teteh? Terus icala teteh. Terus kene. Sareng naon atuh eta teh? Dagang kue. Capek gitunya. Capek teh. Jika nemu mutaran bener tetehnya. Jauh pisan teh. Teteh haus. Jauh pisan lemes teh. Ya iya tuh. Iya, Heeh tuh tetehnya. Undang lios teh. Kan bae abdi mah. Teteh Gapil. dari mana teteh? Muka tutungkusan tengis cing lah katimus olah aja kan peuyeum nih. si cing Naon teh? Iya, Puden. heeh siap ta langsung buka wae nya grabnya Kas. Eta mah jeung aing teh. cicing DP cai yang nyaho mah urusan aing heula ke heula can beres yo cai geuning ki cai Iya, cai lain sembarang cai, Puden. heeh Iya, cai teh menang di Kamerun. Jauh eta. Kaling. iya cai na hideung cai kawantun mun cai hideung di botolan teh heuy tah ieu kieu cai kudu dikumahakeun ya ki Iya teh cai teh kudu diinumkeun ka sasi teh. Seuy Kajenisna. cicing sama tuh udah kolot-kolot hayang keunggah cicing Siap teh mah oteng bae. cicing heeh kudu diinumkeun tah ini perjuangan sia ieu inumkeun bisa mungkin kade ulah salah Nuhun teteh. Aduh ieu teh kumaha? Teteh kunaon teh? Gugah ih. Gugah teh. Kumahanya? Tolong. Kumaha ieu? Teh? Gugah. Kalau tuh pusing. Teteh gugah. kunaon nih is Iya, apal neng oge ih. Atuh cicing ini Teteh kunaon teh? ya Amang, teuing pingsan ieu mah, Him. Nah, tadi ieu kumaha awalna? Capek geus. Caim. Kunaon sih itu nih, guys? Hayang heula tuh cucu kolot heula. Junet naon? Emang si Junet ketemu di mana? Apa lu iso?
Nyata susah tulungan Mas nih. Guys. Aya naon ieu teh? Din, ada apa ini teh? Pulis. I love you, Neng. Teman ulang. Udah jangan. Gimana nasional? Udah. I love you. Teman ulang dari coklat. Ku naon yang mengjuna udah gitu. Duka tuh tulungan euis. Ti sonten nepi ka wengi kieu kalah ka udag-udagan. Kolot nya. Ih capek euis mah. Hayah, terus di mana? Ngacai bari ku pembawa wadah. Ayo buruan gara tulungan. Hawatos I love you. Kali itu. Ampun, dukun goblok. Siapa? Buri cak buri nong secara lager bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali itu. Urang kunamang Sager sia. ampun geus karolot kita ari prop aing mah. Din, kita naon sih sebenarnya? Aing gitu nyawa cuma paseuh teh. Aing kapok balik une. Aing mau pulang ke lab deui. Mana kuya pipiluan naon. Urang saha bara naon begitu kieu. Ampun tengah. Oh, geus aing nyaho. Geus searching. Sia deui yo. Mangkana menebak hayang teh ulah sok nepikeun ka kumaha. Tak kieu malukarna sia teh geus kolot kulat insaf. Si une mah keur berjuang sia teh atak-atakan yang rezeki neangan naon. Jangan hidupan keluarga sia. Ceuk age tungtuna mah aing pun kabawa. Susah-susahna keneh geus sia. Oh, Din, aing aya mah eling, Din. Aing kapok tobat dunia akhirat. Muarek pulang pelet deui. Hampura aneusnya. Geus eureut. Spanyol mah meunang. Tingali mah sakali mun awe geulis sakali kadua kalina ulah ditingali. Setan kadua kalina. Hampura le. Hampura him. Geus cenah mah. Ayo nengah. Geus cenah we. Anterkeun ya le. Ieu si Ece ka mana? Balik. Hayu diantarkan Mang Munit. Hayu sadina lain balik. Urang balik namangnya. Heuh jeung urang hayu disintarkan di rumah balik. Tapi kasalepna. Kieu. Ayo.